maneh teh dibere umur pakai naon umur, maneh dibere dunia digunakeun naon eta dunia titipan aing, maneh boga ilmu dipake naon ilmu teh titipan aing cak Allah teh. Pernah nyinaon maneh di dunia, pernah melakukan naon maneh di dunia anu bakal jang bawaeun ka akhirat. Renungkeun ku urang ngamimitian hirup aslina urang teh ke di alam barzah, kuari mah hirup lalaga semu hirup dumadak aslina hirup mah ketika urang boga ilmu kemudian urang ibadah ka Gusti Allah geus nikmat ngarasakeun ibadah eta geus asli hirup. Lamun can ngarasakeun geunahna ibadah eta mah kamangmang ngaranna ririwa. Tah ieu bangsa ririwa ya. Ririwa kreditan ya. Tuh sebuah renungan bahwa seperti etalah tamat geus hirup di tengah-tengah kehidupan manusia, urang ninggalkeun alam asup ka kuburan selesai. Urang ngamimitian hirup tadi dinya. Masya Allah kan. Tetapi horenganan aya lawang-lawangna, jang menuju neraka aya lawangna, jang menuju surga aya lawangna. Kangjeng Nabi nyaritakeun jang menuju surga nu boga indung bapa, tah indung bapa teh lawang surga. Teu kudu hese-hese lamun urang hayang ka surga kemudian boga kene indung bapa, eta adalah lawang surga. Deketan ku urang indung, khidmat ku urang indung. Deketan ku urang bapa, ladenan bapa. Paeh urang geus eta teh boga lawang surga. Nikmat. Pamajikan lawang surgana salaki. Asal pamajikan diridoan ku salaki geus moal ka mamana surga. Sakitu lawangna. Hihi nu mantak ieu Hajah Umamah. Hajah Umamah Makiyah cek pula mah Hajah Mama Makiyah mah ahli surga. Gila geus palapokan mah geus teu kudu diaminan ke surga. Sebab salakina ridho. Ya Allah nya nama keur hirupna geus nawaran kawin atuh ka Haji Supari. Walah-walah. Surga. Aya ridho nya nama. Masya Allah karim. Kula jaho teleponanana, waduh mani indah. Waktu di Mekah kan kula babarengan jeung Haji Supari, ieu kula nu mantak haju datang ka dieu jeung keluarga gara-gara namanya mawaan baso bae. Di ditu di Mekahna, ke segede-gede mau baso, segede-gede mau baso. Asana Haji Supari wali meureun ye. Kita maksudna kieu pan di ditu mau baso, meureun nyana ka Jakarta ngalengkah meureun. Meli baso ke dengan baso Haji Supari isi bilang baso di mana iya gorenganan di sisi jalan aya tukang baso. Tapi yang hebat gana bawaan baso bet. Ya Allah ya Rabbi tah begitu sababara poe deui ka Bali eta ya telepon doana cenah istri tedamang. Oh Masya Allah beladina masuk ICU. Ya Allah ya Rabbi ada lain deh rasaan tengah bejaan bae ka Haji Supari asana kula teh sok aya kos kitu tah asana ieu ka dieu asana sok aya kos kitu tah mentak aya tadi kula mah deuk ka mana ka Haji deuk ngalayat ka sa Haji anu salah nu muriat nyana geus kieu bae bal kebal tah wilayah cenah adik kula sok aya kos kitu tah satu sedih lain ku ka Haji becana teh geusaan ye sia masuk macem-macem aya nu cager langsung anu pae lobana pae tuh saya umum dilayat saya umum didoakeun berarti japeh mah bakal bloon mah budaknya. Ya Allah ya Rabb. Nah, begitu menang kabar deui ya
saya bagus lah kurang iirah ge maot tapi anu pake kahayang kurang maot mawa iman Islam tur dihampura dosana sakitu geus urang mah caririk nyana mah keur seserian di jero kubur ya Allah ya Rabbi inget ka buya bae Cidahu anakna maot caririk kabeh Aisyah kunaon yang jadikan anak aing cak buya kabeh kaget emang kunaon atuh anak aing mah Quran talar salat terus bae ngaji terus bae jadi anda asum ka kuburan atuh aya Quranan di awaknya Aisyah heuh oge nya kan aja mama mawat bakti ka salaki salat teu pernah eureun ngaji terus bae jeung kula kadang-kadang ai ka Cilongok sok ngobrol ngeunaheun ngobrol lagi tara aya naon-naon maot set dicengcerikeun ku Haji Pendi atuh blonan Haji Pendi yang cerikan ahli sorga di bontet nu kudu pikiran awak sia tolol ya Allah ya Rabbi tapi manusiawi bereunnya urang teh sedih seperti etalah manusia sedih padahal mayit mah anu dicencerikan ku urang keur seserian nya mah ahli Allah mah seperti eta ya Allah ya Rabb nah lawang sorga ketika orang boga indung bapak eta lawang sorga seorang istri lawang sorgana adalah suami Masya Allah karim mun hayang nyaho lawang sorga eta mun hayang nyaho lawang sorga yatim piatu eta adalah lawang sorga kabelah dieuna lawang sorga tuh masjid tuh pondok pesantren majlis taklim Allah geus jadiakeun lawang-lawang sorga Masya Allah aya jelema maot sanggeusna maot di urusan waktu keur di alam dunyana ya Allah ya Rob sederhana salat sederhana biasa cara urang puasa ngan Ramadan hungkul tahajud kadang henteu loloba henteu duha gitu keneh begitu manehanana maot biasa we nu nganterna gitu loba tetapi aya seorang waliullah ngaranna Ahmad nyana osok bisa neropong ketika jelema geus maot lain saurang nu bisa kitu ambalaya urang ibadah ge kan macem-macem ibadah maca sholawat biasa aya nu maca sholawat make metode Haji Wahyu Haji Nur dibere ku kula sholawat di Madinah menang 5 doang nya nama menang 5 Haji Wahyu 7 Haji Nur 5 Haji Pendi mah teu menang hiji-hiji aca teu menang hiji-hiji aca kakara hadiah da ilah beda ibadah pakai aturan khusus atuh lain deui sebab geus mengandai ruh urang maca sholawat biasa lah atuh 1000 2000 babari ngomong sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam kami atuh kararuan bere ku kula cara ieu kieu maca sholawat bae ngaji kieu coba macana salat 4444 kecil selama 8 hari kecil kula kosok maca 1000 geus berarti 2 kali ya kula maca ayo geus acara ka Madinah ka masjid kabeh ila hadratin nabi hiji tapae hiji nur ila hadratin biasa Allahumma sholli 2 ta modal eta sa mobil 50-an nu tamat kabeh daya Haji Pendi maji kula mah teu maca emang kunaon nyaho cenah ya awak asal jadi di antara nu 50 pangbloona nyana ibadah teh kos gitu hayangnya kakarang jahare cenah ibadah ulah disangka babahri ibadah teh urang bukan ke ibadah biasa mah tuh gampang tapi make cara tersendiri ternyata hese
orang zikir 1000 2000 babar la ilaha illallah la ilaha illallah kumaha jipen di aya caun illallah nu kaduna caun mana ya caun ye atuh kuat mah 1000 ge bangsa geluk belon kabeh tapi make cara tersendiri boro-boro 1000 boro-boro 100 menang 10 ge wallahu a'lam iyalah dek naikeun derajat ka Gusti Allah teh kudu boga guru aya nu ngatur cara maca sholawat cara zikir cara maca Quran babari maca Quran nu biasa mah tapi maca Quran anu asli sesuai jeung aturanana lain makhorijna lain suarana lain lagamna tapi sesuai jeung pembacaan Kangjeng Nabi ieu nu arese aya guruna kos kitu teh. Nah para jamaah kaum muslimin dia mah cerita lamun kula tadi nyaritakeun di pengajian Imam Badawi mah ketika di zarahan teh bisa kadenge sorana Imam Ahmad Kabiru Ripai sami ketika di ziarahan teh bisa ngajawab jeung para wali-wali Allah. Nah ieu aya hiji jelema nu tadi dicaritakeun teh biasa bae ibadahna mah tapi barang ditawajuhan ku Imam Ahmad Masya Allah keur diuk dina kursi anu wah saya caritakeunana di surga keur seuseurean bae. Akhirna ditanya ai ente ieu boga amal naon bisa hebat kieu pedekeun ngajawab sugan salat kula bener biasa bae puasa biasa bae sugan atuh sedekah biasa bae kula mah haji boga amal naon atuh hebat kieu kula mah ngurusan indung hungkul kitu kula indung kula muriang kula diurusan emak kula wayah mandian di pandian wayah dahar di huapan wayah salin di salinan paling kula minta izin mak kula dek salat heula nya tuh tas salat teh kaburu sunah acan ngurusan emak deui kadang-kadang kula mah dieu bae di hareupeun emak besi hayang nginum teh besi hayang dahar teh besi hayang salin teh besi segala rupa kula ngurusan emak 7 tahun geus we kula ngurusan mah lillahi ta'ala ngurusan teh teu hayang nanaon ngan ngurusan mah lillahi ta'ala geus sakitu masyaallah emak maot akhirna menang 2 tahun kula maot ieu ganjaran ngurusan emak ternyata kula geus aya di surga mustika eta emak eta lawang surga untung jelema nu masih keneh boga emak geus kuari mah geus nyaho kieu mah ye datang urang mah diusapan naon sih ngusapan cek kiai ge cenah ngurusan emak atuh mah mah sehat keneh atuh kajen mah sehat naon kurang mandek urusan emak bae mah hayang kitu jak macan gering kukala dek diurusan penting mah tas ngusapan emak kudu sia naon ieu ngurusan kudu ngurusan emak bae yang meuli sekupi mah semua lain ngurusan tama garong iyalah jelema nu ngurusan emak masyaallah karim mantak inget ka abah kadatangan santri sia ieu cak abah kan sia bae geus kebalamat teh ka dieu ieu kula ditinggalkeun ku abah aju emak tinggal hiji-hijina muriang deui tah eta mustika cak abah urusan ku sia ulah ditinggalkeun geus eta mustika mun hayang nyaho mustika eta pan haji ini mah mustika teh keris nya nama otak napa ngeres nya nama mustika teh keris di mana ge keris ambalaya boh menang melian di rawa bening ambalaya loba keris malulu di mana tak iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nomor kedua aya deui ieu mah kisah-kisah nu kararitu bae hiji jelema biasa bae ibadahna mah sarua jeung tadi tetapi barang maot masyaallah eta mah aya cahaya tidak tilu poe teh cahaya kaluhur kaget kabeh ketujuhna aya di cahaya
kayak kadang malam jubah aya di cahaya akhirna kaget ikut cahaya datang ke muncar kieu akhirna ayalah nu nawajuhan begitu ditawajuhan sarua masya Allah keur aya di tempat adu indah ditanya tentang ibadah amal naon amal teu daekeun ngabejakeun tapi ternyata akhirna ngabejakeun ceknya kula ngurusan abah kula stroke teu bisa lempang akhirna kakak kula nu sejenna sararibuk tinggal kula bae diurusan bae cenah ku kula abah teh kadang digandong ku kula ada 3 tahun urusan abah terus tes abah maot tentu kula mah biasa bae diladei ka maot tah ku hari maot tah amal-amal diperhitungkeun teh eta 3 tahun urusan abah masyaallah cek kula nyaho kitu mah nyaho kitu kula dek bebeakan sakitu ge teu pati bebeakan kunaon atuh kungeunah geuna ngurusan kolot tah ieu istimewa mentak ieu ka anak Haji Supari lawang pertama geus eueuh anakna ieu tinggal lawang kadua geus urusan kawinkeun eta urusan ngaran ya Allah ya Rabbi geus mulai ti kuari tawaran emang abah geus sayang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah madak dina hadis Tirmizi teu dicaritakeun ku kula hadisna lawang surga bagi nu boga indung bapa cak Kangjeng Nabi eta adalah lawangna ketika pamajikan lawang surgana salaki geus moal mislet asal maot ridhoeun salakina dosa-dosa sejen dihampura itu babarija sejawe mana mantak geus we ulah datang ka raheut salaki sakitu mah geus hirup di dunia jadi pamajikan ulah datang ka raheut salaki mantak make baju ge kudu bebeja ka salaki ulah make baju ieu resep teh ka henteu ulah ganti nanti nu ieu ih teu kos barong ganti deui atuh nu ieu gage teu resep beulikeun atuh ka tah siapa tungtung lah sok aju kitu tah eta segala rupa bebeja ka salaki make baju ieu resep teu kakak resep geus gimana teh aing resep make baju kos kitu bangunna sih mah gendut ulah make baju eta blah pajeun pokona mah penting mah tukang ojek resepeun bae geus kan teh salah tah kos kitu salaki masyaallah asal salaki resepet geus sorga lawang sorga muka sakitu eta geus lain rahasia teh kos kitu teh tapi eta masyaallah ka salaki teh ih digerokeun ge neng kos teu ngadenge teh tolong neng geus 3 kali neng naon mungang neng lain ieu kakak kopi atuh nyokot engkos diboga cokor bae pemajikan pohara ya Allah atuh bahasa cokor mah pondok mah kos gitu mah ya Allah geus aja atuh salaki nyokot sorana nyokot kopi beungeus aya tah aja naon deui itu sugan aya naon ieu nu garing tuh aya tuh di kamar siapa nyokot emang teu boga leungeun ih di pemajikan pohara ieu mah ya tah eta kos kitu pan senep teh salaki teh senep tuh nu kudu masalah kopi kek tenang hayang kopi naon kak ih kapal api aya kapal meledak aya tawaran ikeur jaritakeun lawang sorga ya Allah ya Rabb pokoknya asal pamajikan maot salaki ridho selesai geus harapan sorga teh 90,9% awewe mah kos kitu bae ya Allah ya Rabb dah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maut urang di tengah-tengah kehidupan manusia berarti selesai hirup urang teh di dunia di bumi ternyata horeng urang ngamimitian hirup di alam kubur hirup nu asli bakal ditanya umur urang sabaraha aing mere umur ka sia digunakeun naon salila hirup sia geus siap encan urang jawaban eta sabaraha aing mawa mere harta ka sia dititipkeun ka sia
digunakan naon ku sia salila di dunia harta aing emang nu sia tandana lain urang maot dibawa jadi milik batur geus paeh mah milik anak milik ahli waris anu ngerina harta dibagi ku ahli warisna urang mah di jero kubur halaluha hisabun wa haramuha iqabun kamu ngerenung kadinya inggis di luhur mah perebut harta lain perebut dibagi lah siasa kitu beres selesai tapi horenganan nu bogana mah halalna dihisab haramna disiksa renungkeun ku urang ngamimitian hirup di jero kubur masya Allah karim ilmu aing mere ilmu ka sia bake naon emang ilmu sia ilmu aing ku aing sia dititipan ilmu sia bisa maca Safinah bisa maca takrib bisa maca Fathul Muin bisa maca tafsir dipake naon ku sia ilmu aing ayo kampanye para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah aslinya seperti eta segala rupa bakal ditanya naon lu pernah diperbuat ku anjeun lu bakal jang ke akhirat masya Allah perjuangan ke akhirat teh naon urang ke waktu di dunia bakal ditanya naon lu pernah diperjuangkeun ku urang iyalah sebuah renungan ketika almarhumah maut urang kumpul di dia ternyata diundang ku manehanana kula hanya sabab hungkul nyaritakeun tentang ngamimitian hirup di alam barzah nyana nunitah bejakeun kula geus garasakeun di alam barzah Gusti Allah tinggal nunggu waktu bae guru kula di Banjar sehat minggu kamari babarengan nikahkeun minggu ke ieu geus teu aya ya Allah keur hitbah teh ngalamar balikeun lamaran ka ditu keur dahar sahuap dua huap plek teh aya kumaha coba umur mah sehat teu aya keluhana naon waktu dicabut bae ku Gusti Allah nah jam sebuah renungan ulah asa maneh urang sehat ulah asa maneh urang gagah ulah asa maneh urang teu kaya ulah asa maneh urang segala rupa waktu maot bae sedengkeun begitu maot karak awal urang mulayan hirup nu asli di dinya eueuh nu milu ka jero kubur teh iwal ti amal urang teh ngingintil bae ngingintil deureus lamun bagus banyak kaset geus ngingit lamun jore ngingintil bae urang teh di kubur saha ieu teh batur maneh iya ieu teh boga batur kos ieu ku di dunia sok macem-macem saha batur maneh jasana di Cikupa mah kararasep we mah Jore Ahmad iya eta nyedekeun si Mbah oh ieu kula cenah anu susuna ojol jeung baso teh ditataan ku jana hiji-hiji jadi kula ieu teh amal anjeun amal maneh jadi kosiah dumungan maneh jeung amalna kosiah idit ya kaditu moal bisa ini timimiti ayeuna sagedeng deui bakal datang malaikat munkar nakir be isuk pageto bakal ditimbang kula deuk milu bae ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kula deuk milu bae ya Allah ya Rabbi deuk kumaha teh teu bisa ingkah milu bae jeung urang Gusti Allah tapi lamun amal urang bagus da kasetnya seungit saya ieu teh batur maneh asana kaset amat jadi dunia mah paling ge boga batur teh modal Haji Pendi jakos kitu nya mah akur jeung disolehar ngan eueuh buntutan doang tah jakos kitu ieu mah kok kaset amat oh ieu teh salat nu 5 waktu puasa Ramadan sedekah tahajud duha salat hajat zikir baca Quran nah ieu dibentukeun seperti kula-kula teh amal anjeun teh alhamdulillahirabbil alamin sakedeng deui ke bakal aya malaikat munkar nakir nanya ulah sieun kula nu bakal ngajawabna tenang we tenang kula nu bakal ngajawabna engke bakal ditimbang amal kula bakal milu ulah sieun ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kula bakal milu pokona tenang
kula selalu milu sampai ke sorga. Ya Allah ya Rabbi, senang amat teh nyaritakeun senang gitu teh ngeunaheun. Coba-coba urang nyieun kesenangan. Nah malam ieu jam 2 hudang nyieun batur jang dikubur. Pan urang ieu kuari ieu saha jelema nu hudang ti peuting tahajud jero kuburanna bakal ngacaang. Jero kubur teh bakal caang ku hudang ti peuting tahajud. Nah eta kan geus nyaho tah. Geus nyaho. Lamun hayang caang di jero kubur berarti ke hudang jam 2. Insyaallah cak kiai ge jang nyangan kuburan ieu nyaho. Sok nyaho page tu aing paeh mandi urang wudu. Allahu akbar. Jang nyangan kuburan dia ini. Berarti boga keyakinan tah. Tapi lamun kieu mah hudang jam 2 cak kiai ge nyangan kuburan. Lah isuk bae lah. Malam ieu mau tunduh keneh sakeun. Isuk bae isuk udang deui. Dideuleuh jam 2, kebae jam 3 abe deukeut ka subuh. Kan ngeunaheun deukeut ka subuh mah abeh terus ka subuh. Urang malakah heulanan. Tungtuna mah henteu bae. Malam ka 3 ingat cak kiai ieu mun udang ti peuting tahajud nyaangan kuburan sakeun teh. Aing mun udang aju tahajud caang kuburan. Engke bela jang ora keneh ieu. Pasrah boga bagian berarti di jero kuburan poek di jero kuburan poek nu hebat bade nu hebat kieu aya seorang waliullah didinya dikubur haju aya jelema tempat bagus dikubur di sisieunana cacaangna kadinya tah cacaangna kadinya milu. Nah balikan deui lamun aya jelema disiksa deui didinya tah haju urang dikubur di deketnya gandengna kadenge gandengna. Nah haji pendek kan geus mesen bae ceknya aing deketkeun ka jawara abe kadenge genjreng-genjrenganana. Nah nyana geus wasiat ka anakna kubur saya di jawara anu aya tadi pondok mah jawara nu telok salat sok mabok bae tukang maling teh aing kubur di dinya cekna. Atuh malaikat kesenangan akur ieu mah cekna ya. Geus. Tah eta lah para jamaah kaum muslimin tak aya anu wasiat aing mah kubur bae deket mang anu aing mah kubur bae deket kiai anu aing mah kubur bae tah milih kuburan teh mentak abah almarhum Ki Amin teh hadam abah urang Karawang nyana ibadahna getol inget bae kula ge tah lamun subuh maca la ilaha illallahul malikul hakul eta tah cowong biasa ti jam 4 keneh datang ka subuh geus baca eta kasimpulanna nama maot bae pas 17 Agustus geus maot kula nanya ka abah ieu bakalna dikuburna di mana di ditu di kuburan gede kan teu dibarengkeun di dieu pan nyana ieu geus nyaho bakal kuburan abah teh di dieu teh ulah di ditu bae di kuburan gede kunaon emang di ditu nu bagus ieu Ki Amin bagus supaya di ditu kacaangan kunyana seperti eta Masya Allah. Nah mantak orang mun bisa bae dikubur deket Kangjeng Nabi di ditu di Madinah kaing dipek-pekan sia ku Arab. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah sebuah renungan baik jeung sebagai lawang-lawang sorga. Nah iya mah aslina seperti eta masih kene Kangjeng Nabi nyaritakeun lawang-lawang sorga nu sejenna ieu mah jang eta betah indung teh lawang sorga bapa lawang sorga wes kurni diangkat jadi wali Allah nak ngurusan indungna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang diundang ku almarhumah kadarieu cenah ieu bahwa simkuring teh geus aya di alam barzakh. Maneh ge sarua aranjeun sarua hidup ge barakal pisan. Kula geus ngarasakeun di alam barzakh koreng ngeunaheun nikmat ceuk jana.
nu biasa salat kuari teu kudu, nu biasa puasa henteu, nu biasa tahajud henteu kudu, nu biasa duha teu kudu, nu biasa sagala rupa dipigawet teu kudu horeng ngeunaheun di alam barzakh teh ngeunaheun nikmat masyaallah ngeunaheun Mang Haji di alam barzakh teh horeng daek boga keyakinan jelema ieu nya sakitu dingeunah-ngeunah ge ditawaran embung keneh bae kuari lamun Mang Haji embung paeh ti heula geus kami paraeh kabeh Mang Haji hirup sorangan eueuh sasah di dunia sorangan we dae si budak naon kahayangna tuh paeh embung hirup bae terus embung hei maksudnya yang kumaha sih ya Allah ya Rabb meureun nu mantak ragu-ragu teh Haji Pendi titah paeh ti heula embung jameureun boga kayakinan dirina bahwa engke geus paeh teh di jero kubur disiksa boga keyakinan gitu teh jalamun waliullah manu boga keyakinan bakal dibere kanikmatan sorga kanikmatan kubur atumun teu mah aya malakal maut ieu kuari maut bakal pindah ke alam barzakh iya tuh siap waliullah mun ditawaran maut siap sebab gambaranana nikmat di jero kubur. Nah, kuari udah jadi Mang Haji siap didegani. Berarti nyana boga keyakinan aing mun pae digenjreng. Inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi ayatna dibacakeun wajaat sakratul maut bil haqq. Datang sakaratul maut nu mantap disebut sakrat teh hartina weureu mabok eta teh ku nyeri-nyerina datang ka pae sakarat teh mabok sagagah-gagahna jelema jawara misalna datang malakal maut moal bisa leumpang moal sahebatna paharto pae henen ibutin sugih modar teu daya teu upaya kok masih batu cak malakal maut geus ieu mah anaonan di ome ku malakal maut kieu ya karim tapi lu jelas bil haqqi jelas tapi kadituna zalika ma kunta minhu tahid paeh nu sakitu hakna nu sakitu jelasna geus teu kudu dicaritakeun sebab urang kuari ge keur ngahadiran 40na berarti jelas naon bapak urang geus ti heula bapak kolot urang geus eueuh bahkan incu urang leuwih ngeheulaan ti urang berarti bener ieu maot teh tapi zalika ma kunta minhu tahid jelema arembung kana paeh lari tina paeh hayang tina paeh tah cik Imam Ghazali nu mantak urang embung paeh urang boga iman boga keyakinan bahwa saenggeusna paeh teh urang bakal menang siksaan nu embung paeh maka beh kitu nu hayang paeh mah moal kos di ditutuh di mana ditereup jelema hayang paeh nginum baygon boga keyakinan tama bahwa engke aing di jero kuburna bakal menang kanikmatan kubur gegeran nya nginum baygon alhamdulillah lak apa aing cenah ieu paeh aing ieu paeh nya geus kesanga ira deuk paeh teu paeh malah mah cager nyana nu mantak nginum baygon lantaran boga panyakitna bengek
penyakit batuk bae teh naon ngaranna TBC lantaran ka dokter geus beak sagala lah cek aing mah geus bae nginum baygon geus beres aing lah geus ieu barang batuk teh kalaluar tah panyakitna kuari hirup keneh ngan mantak beusi aya anu boga panyakit TBC baygon ipraknya nginum beneran arti dan can datang ke waktu pae waktu itu baik. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, salila ieu urang ngamumule awak udang di pandian di sabunan macem-macem nyabun lagi Haji Pendi mah B29 dikieu-kieukeun cek dia lah meureun topo meureun awak rapi pokoknya di urusan lawak nginumna teu sambarangan daharna gitu kene diurus ieu awak ketika orang muriang malakal maut datang geus lain awak urusanna lain awak dibere gambaran Masya Allah henteu saha awak geus poho awak urang ayeuna inget ka awak teh make baju naon ya isuk dahar di mana ya isuk nginum naon ya isuk dan lain sebagainya ieu mah nu boga duit bangsa nu kieu mah teu boga pikiran kitu baroga duit papan direncanakeun tadi dahar di Jakarta isuk di Bogor lah isuk da deui Bandung lah isuk da deui mah di ditulah di Nagreg isuk da deui mah Tasik tah eta ukuran jelema anu hidup menengah kos kitu lamun luluhur mah isuk-isuk di Jakarta nah sore ke Singapura nah isuk deui ka ditu ka Perancis nah terus ke Jerman ngebeledak kapalna abatur fokus dari itu hirup teh ya pejabat karitu pengusaha karitu iwal ti santri nu teu boga pikiran gitu ih kumaha manggihna bae santri mah tilok aya rencana masak ge tilok aya rencana jam sabaraha henteu batur ngaji nya masak santri mah kos kitu beres dahar aya deui nu mau timbal dahar deui bloon santri mah nya teu boga pikiran naon beres tas dahar aya nu mau timbal dahar deui nya keur kieu bae nu mau leupeut di dahar deui santri mah masyaallah tah eta ahli sorga mah meureun karitu nya teh siapa hasud ka santri santri mah neuleuh restoran anu rumbe-rumbe anu lampuna hurung herang teh kitu malek lain teu boga duit santri mah panglobana duit tapi malek oh ieu mah ahli neraka cek nepe so jasa santri mah so santri mah kos kitu teu daekeun tapi lamun ka warteg nah ieu ieu mah keur carita kuari di urusan awak ketika sakarat Masya Allah geus lain awak roh nu main roh keluar panon urang nuturkeun roh dibere awalna gambaran sorga jeung neraka katuhu neuleuh sorga kakenca neuleuh neraka Gusti Allah bakal orang jaat sakratul maut bil haqi pasti ketika orang ningali ka dieu kakatuhu senyum seuri aya nu ngagak-gak seurina heuleuh deui lirikan ka kenca mangkerut neuleuh neraka ya Allah ya Rabbi seperti etalah gambaran maut begitu orang ningali kakatuhu pas dicabut set senyum
bahkan kesangan, bahkan cai mataan isin cai mataan ningali sorga nu manehanana hirup sakedeung ibadah teu sabaraha tapi gambaranana bakal diasupkeun ka sorga isin engke cai mataan kesangan. Tapi lamun ningali ka kenca neraka gambaranana aduh hese nyaritakeun mengkerut boro-boro kesangan geus pokona matana ge bangun molotot pikasieun. Iyalah alamatus syaqawah mun di dieu alamatus sa'adah. Taha kuari mah nu deuk dicaritakeun teh roh kaluar ulah mikiran awak mah bakal diurusan kuno harirup roh urang bakalna dibawa ka mana awak urang mangke ge diarurusan mulai innalillahi wa inna ilaihi rajiun beres dicekel geus eueuh coba cekel ieu na geus eueuh coba ieu na geus eueuh coba ya geus eueuh geus diruru bawalah ka imah pakaian anu nempel dibuka nu kamari ieu make jas kamari ieu make lepis kamari ieu make wol kamari ieu berbagai pakaian mulai dikumpul-kumpulkeun dihiji-hijikeun sapatu anu kamari sok dipake teh dihijikeun sagala rupa nu di awak geus dicopotan pandian beres di pandian langsung diboehan di kafanan beres di kafanan langsung sholat asupkeun ka keranda atau langsung digotong dibawa ke tempat anu anyar dibawa ke tempat anu anyar nu tadina urang embung tapi bakal kubur langsung awak masa datang tadinya beres kuari sapatu jeung sendalna dihiji-hijikeun baju-bajuna kabeh dihijikeun dibuntel sagala rupa dihiji-hijikeun anu kamari kawauh teh milu nguburkeun nyana ceurik biasa komo keluarga mah bahkan teman deket nama sangkilang jauh ge berani nyana ninggalkeun pagawean anak untuk bela sungkawa datang di kuburan teh loba di imah loba jelema beres nguburkeun babaturan baralik teman-teman baralik kabeh tatangga baralik nyana di jero kuburan urang di jero kuburan nu maot tadi geus beres kabeh tinggal dicaritakeun bae bi anu maot ki anu maot mang anu maot sekedar cerita aduh bagus amat eta maot dihajah mamah mah bagus amat kiai anu maot si anu mah paeh tek aing nyaksian bangona kitu amat si itu mah aing mah da sieun cerita kabeh tentang kematian manusia urang meninggalkeun dunia di tengah-tengah kehidupan manusia selesai hirup urang jawara selesai ngajawarana kiai selesai nyiaina pedagang selesai dagangna petani selesai tanina pejabat selesai jabatanana engeusan ketika maut apakah carerik alam teu ceurik ekonomi tetep bae maju politik tetep bae maju segala rupa urang paeh kayak biasa bae masalah teu aya nanaon horenganan urang teh ngamimitian hirup nu asli mah di jero kubur kuari mah biasa bae biasa masalah engke ngamimitian hirup setelah urang paeh aslina urang ngamimitian hirup ketika urang geus di alam barzah aya nu cerik alam moal aya gunung cerik henteu tangkal kayu cerik henteu langit cerik henteu bumi cerik moal hiji bae
anu cerik alam ketika maut waliullah, ketika maut alim, mautul alim, mautul alam. Ketika seorang wali Allah maut, komo rasul mah, komo nabi mah, kabeh merenung saha gantina di dunia, saha gantina di bumi. Ketika bupati maut, bumi ngejebian. Ketika gubernur pae, langit geus kieu bae. Ketika Haji Pendi modar, cak batu ini giliran gua. Oh sedihan, sahiji hajat. Hanya ahli Allah lo dipakai kesedih ku alam. Milu cerik, bumi cerik, langit cerik, rimbasakeun kabeh. Saha ieu nu bakal neruskeun di luhur bumi? Nyana terus bae ngemonitor lempang ka mana, ngalengkah ka mana, bumi nyahoeun ka ahli Allah. Selain eta eueuh nu dicerik-cerikan. Masya Allah kabeh. Selesai dikubur, tahlilan terus tujuhna terus batang puluh ke ngeratus selesai geus kabeh lah bae potona riwayat hirupna ditenden lah dina agenda geus agenda masa hidup didelean ku anak, didelean ku salaki, didelean ku handetolana, ku tatangga jeung ku keluarga, tutup deui. Sakitu. Hirup urang teh kan sakitu. Tah, kuari mah ieu sapatu-sapatuna yu urang sedekahkeun sugan aya nu mileuleungkeun supaya jadi ganjaran. Baju-bajuna urang sedekahkeun supaya jadi ganjaran. Selesai geus kabeh. Nah nu tatadina ieu harta teh nu manehanana geus ka kuburan wari jadi ahli waris, hak ahli waris nyana geus urusan geus sakitu tah. Nu jadi pertanyaan teh dunia mah selesai diurus beres segala rupa, nu cerik, nu mileleung, nu sediheun, tinggal urang ngamimitian hirup di alam barzah. Bakal ditanya sabaraha taun maneh hirup di dunia, maneh teh dibere umur pake naon umur, maneh dibere dunia digunakeun naon eta dunia titipan aing, maneh boga ilmu dipake naon ilmu teh titipan aing cak Allah teh. Pernah nyinaon maneh di dunia, pernah melakukan naon maneh di dunia anu bakal jang bawaeun ka akhirat. Renungkeun ku urang ngamimitian hirup aslina urang teh ke di alam barzah. Kuari mah hirup lalaga semu hirup lumantak aslina hirup mah ketika urang boga ilmu kemudian urang ibadah ka Gusti Allah geus nikmat ngarasakeun ibadah eta geus asli hirup. Lamun can ngarasakeun geunahna ibadah eta mah kamangmang ngaranna ririwa. Tah ieu bangsa ririwa ye. Ririwa kreditan ya. Tuh sebuah renungan bahwa seperti etalah tamat geus hirup di tengah-tengah kehidupan manusia, urang ninggalkeun alam asup ka kuburan selesai. Urang ngamimitian hirup tadi dinya. Masya Allah kan. Tetapi horenganan aya lawang-lawangna, jang menuju neraka aya lawangna, jang menuju surga aya lawangna. Kangjeng Nabi nyaritakeun jang menuju surga nu boga indung bapa, tah indung bapa teh lawang surga. Teu kudu hese-hese lamun urang hayang ka surga kemudian boga kene indung bapa, eta adalah lawang surga. Deketan ku urang indung, khidmat ku urang indung. Deketan ku urang bapa, ladenan bapa.
paeh kurang geus eta teh boga lawang sorga nikmat pamajikan lawang sorgana salaki asal pamajikan diridoan ku salaki geus moal ka mamana sorga sakitu lawang ih nu mantak ieu hajah umamah makiyah cek kula mah hajah mama makiyah mah ahli sorga gila geus palapokan mah geus teu kudu diaminan ke sorga sebab salakina ridho ya Allah nya nama keur hirupna geus nawaran kawin atuh ka Haji Supari walah sorga aya ridho nya nama Masya Allah karim geus kula jaho teleponanana waduh mani indah waktu di Mekah kan kula babarengan jeung Haji Supari ieu kula nu mantak haju datang ka dieu jeung keluarga gara-gara namanya mawaan baso bae di ditu di Mekahna kese gede-gede mau baso segede-gede mau baso asana Haji Supari wali meureun ye kita maksudna kieu pan di ditu mau baso meureun nyana ka Jakarta ngalengkah meureun meuli baso ke deung baso Haji Supari isi bilang baso di mana ieu gorengan di sisi jalan aya tukang baso tapi ieu hebat gana bawaan baso bae ya Allah ya Rabbi tah begitu sababaraha poe deui ka Bali eta ya telepon doana cenah istri tedamang oh Masya Allah beladina masuk ICU ya Allah ya Rabbi rada lain deui rasaan tengah bejaan bae ka Haji Supari asana kula teh sok aya kos kitu tah asana ieu ka dieu asana sok aya kos kitu tah mentak aya tah di kula mah deuk ka mana ka Haji deuk ngalayat ka sa ka Haji anu salah nu muriat nya geus kieu bae pal kebal tah nu dilayat cenah adik kula sok kaya kos kitu tah satu sedih adik ku ka Haji becana terengeusan ye sia masuk macem-macem aya nu cager langsung anu pae lobana pae tuh saya umum dilayat saya umum didoakan berarti japeh mah bakal doa mah budaknya ya Allah ya Rabb. Nah begitu menang kabar deui ya saya baguslah urang iirah ge maot tapi anu pake kahayang kurang maot mawa iman Islam tur dihampura dosana sakitu geus urang mah carerik nyana mah keur seserian di jero kubur ya Allah ya Rabbi inget ka buya bae Cidahu anakna maot carerik kabeh Aisyah kunaon yang jadikan anak aing cak buya kabeh kaget emang kunaon atuh anak aing mah Quran talar salat terus bae ngaji terus bae jadi anda asum ka kuburan atuh aya Quranan di awaknya Aisyah heuh oge nya kan aja mama maot ih ngabakti ka salaki salat teu pernah eureun ngaji terus bae jeung kula kadang-kadang ai ka Cilongok sok ngobrol ngeunaheun ngobrol lagi tara aya naon-naon maot set dicengcerikeun ku Haji Pendi atuh blonan Haji Pendi yang cerikan ahli sorga di bontet nu kudu pikiran awak sia tolol ya Allah ya Rabbi tapi manusiawi bereunnya urang teh sedih seperti etalah manusia sedih padahal mayit mah anu dicencerikan ku urang keur seserian nya mah ahli Allah mah seperti eta ya Allah ya Rabb. Nah lawang sorga ketika orang boga indung bapak eta lawang sorga seorang istri lawang sorgana adalah suami Masya Allah karim mun hayang nyaho lawang sorga eta mun hayang nyaho lawang sorga yatim piatu eta adalah lawang sorga kabelah dieuna lawang sorga tuh masjid tuh pondok pesantren majlis taklim
Allah geus jadiakeun lawang-lawang sorga. Masya Allah. Aya jelema maot sanggeusna maot di urusan waktu keur dalam dunyana, ya Allah ya Rob, sederhana salat, sederhana biasa cara urang, puasa ngan Ramadan hungkul, tahajud kadang teu, lolobana henteu, duha kitu keneh. Begitu manehanana maot biasa we nu nganterna kitu loba. Tetapi aya seorang waliullah ngaranna Ahmad, nyana osok bisa neropong ketika jelema geus maot, lain saurang nu bisa kitu ambalaya. Urang ibadah ge kan macem-macem. Ibadah maca sholawat biasa, aya nu maca sholawat make metode Haji Wahyu, Haji Nur dibere ku kula sholawat di Madinah. Menang 5 doang. Ya nama menang 5, Haji Wahyu 7, Haji Nur 5, Haji Pendi mah teu menang hiji-hiji acan. Teu menang hiji-hiji acan. Kakara hadiah da ilah Allah. Beda ibadah make aturan khusus. Aturan lain deui. Sebab geus mengadai ruh. Urang maca sholawat biasa lah, atuh 1000, 2000 babari. Ngomong sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Atuh kararuan. Bere ku kula cara, ieu kieu maca sholawat bae ngaji kieu. Coba macana sabaraha? 4444. Kecil aja. Selama 8 hari kecil aja. Kula kosok maca 1000. Geus berarti 2 kali ya kula macana. Ayo geus acan. Ayo. Ka Madinah ka masjid kabeh. Ila hadratin nabi. Hiji tapae. Jinur. Ila hadratin jasa. Allahumma sholli. 2 ta modal. Eta sa mobil 50-an. Nu tamat kabeh. Danya Haji Pendi Maji. Kula mah teu maca. Emang gua nyaho cenah ya awak. Asalan. Jadi di antara 50 pangbloona nyana. Ibadah teh kos gitu. Hayangnya sekarang jangan jahare cenah ibadah. Ulah disangka babahri ibadah teh urang bukan ke ibadah biasa mah tuh gampang, tapi make cara tersendiri ternyata hese. Urang zikir 1000 2000 babahri la ilaha illallah kumaha Haji Pendi mah aya caun illallah nu kaduna caun mana ya caun ye atuh kuat mah 1000 ge bangsa geluk bloon kabeh tapi make cara tersendiri. Boro-boro 1000, boro-boro 100, menang 10 ge wallahu a'lam. Iyalah dek naikeun derajat ka Gusti Allah teh kudu boga guru aya nu ngatur cara maca sholawat, cara zikir, cara maca Quran. Babari maca Quran nu biasa mah tapi maca Quran anu asli sesuai jeung aturanana. Lain makhorijna, lain suarana, lain lagamna, tapi sesuai jeung pembacaan Kangjeng Nabi. Ieu nu arese aya guruna kos kitu teh. Nah, para jamaah kaum muslimin dia mah keur carita. Lamun kula tadi nyaritakeun di pengajian Imam Badawi mah ketika di Zarahan teh bisa kadenge sorana. Imam Ahmad Kabiru Rifai sami ketika ziarahan teh bisa ngajawab jeung para wali-wali Allah. Nah iya aya hiji jelema nu tadi dicaritakeun teh biasa bae ibadahna mah tapi barang ditawajuhan ku Imam Ahmad Masya Allah keur diuk dina kursi anu wah saya caritakeunana di surga keseserian baik. Akhirnya ditanya, ai ente ieu boga amal naon bisa hebat kieu? Pedaekeun ngajawab. Sugan salat kula bicara biasa bae. Puasa biasa bae.
sugana tuh sodakoh biasa baik kula mah haji boga amal naon atuh hebat kieu kula mah ngurusan indung hungkul kitu kula indung kula muriang kula diurusan emak kula wayah mandian di pandian wayah dahar di huapan wayah salin di salinan paling kula minta izin mak kula dek salat heula nya tuh tas salat teh kaburu sunah acan ngurusan emak deui kadang-kadang kula mah dieu bae di hareupeun emak besi hayang nginum teh besi hayang dahar teh besi hayang salin teh besi segala rupa kula ngurusan emak 7 tahun geus we kula ngurusan mah lillahi taala ngurusan teh teu hayang nanaon ngan ngurusan mah lillahi taala geus sakitu masyaallah emak maot akhirna menang 2 tahun kula maot ieu ganjaran ngurusan emak ternyata kula geus aya di sorga mustika eta emak eta lawang sorga untung jelema nu masih keneh boga emak geus kuari mah geus nyaho kieu mah ye datang urang mah diusapan naon sih ngusapan cek kiai ge cenah ngurusan emak atuh mah itu sehat keneh atuh kajen mah sehat naon kurang mah urusan emak bae mah hayang kitu jak macan gering kukala dek diurusan penting mah tas ngusapan emak kudu sia naon ieu ngurusan kudu ngurusan mah bae yang beli sekupi mah semua lain ngurusan sama garong iyalah jelema nu ngurusan emak masyaallah karim mantak inget ke abah abah kedatangan santri sia ieu cak abah kan sia abah geus kebalamat teh ka dieu ieu kula ditinggalkeun ku abah aju emak tinggal hiji-hijina muriang deui tah eta mustika cak abah urusan ku sia ulah ditinggalkeun geus eta mustika mun hayang nyaho mustika eta pan haji peni mustika teh keris nya nama otakna pan ngeres nya nama mustika teh keris di mana ge keris ambalaya wow menang melian di rawa bening ambalaya loba keris malulu di mana tak iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nomor kedua aya deui ieu kisah-kisah nu kararitu bae hiji jelema biasa bae ibadahna mah sarua jeung tadi tetapi barang maut masyaallah eta mah aya cahaya tidak tilu poe teh cahaya kaluhur kaget kabeh ke tujuhna aya di cahaya ke kadang malam jubah aya di cahaya akhirna kaget ikut cahaya datang ka muncar kieu ye akhirna ayalah nu nawajuhan begitu ditawajuhan sarua masyaallah keur aya di tempat anu indah ditanya tentang ibadah amal naon amal tedaikeun ngabejakeun tapi ternyata akhirna ngabejakeun ceknya kula ngurusan abah kula stroke teu bisa leumpang akhirna kakak kula nu sejenna sararibuk tinggal kula bae diurusan bae cenah ku kula abah teh kadang digandong ku kula ada 3 tahun urusan abah terus tes abah maot atuh kula mah biasa bae diladei ka maot tah ku hari maot tah amal-amal diperhitungkeun teh eta 3 tahun ngurusan abah masyaallah cakul nyaho kitu mah nyaho kitu kula dek bebeakan sakitu ge teu pati bebeakan kunaon atuh ku ngeunah ngurusan kolot tah ieu istimewa mantak ieu ka anak Haji Supari lawang pertama geus eueuh lawang pertama geus eueuh anakna ye tinggal lawang kedua geus urusan kawinkeun eta urusan garan ya Allah ya Rabbi geus mulai ti kuari tawaran emang abah geus sayang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah madak dina hadis Tirmizi teu dicaritakeun ku kula hadisna lawang surga bagi nu boga indung bapa cak Kangjeng Nabi eta adalah lawangna ketika pamajikan lawang surgana salaki geus moal mislet asal maot ridhoeun salakina dosa-dosa nu sejen dihampura
Kita babari jasa Jawa mantak geus we ulah datang ka raheut salaki sakitu mah geus. Hirup di dunia jadi pamajikan ulah datang ka raheut salaki. Mantak make baju dia kudu bebeja ka salaki. Ulah make baju ieu resep teh ka. Henteu, ulah ganti. Nanti nu ieu ih teu mongos barong. Ganti deui atuh. Nu ieu kage teu resep beulikeun atuh ka. Tah sia tungtung sok kaju kitu. Segala rupa bebeja ka salaki make baju ieu resep teu kakak resep geus ieu mah teu aing resep make baju kos kitu bangunna sih mah gendut ulah make baju eta blah pajeun pokona mun penting mah tukang ojek resepeun bae geus kan teu salah tah kos kitu salaki masyaallah asal salaki resepet geus sorga lawan sorga muka sakitu eta geus lain rahasia teh kos kitu teh tapi eta masyaallah ka salaki teh ih digerokeun ge neng kos teu ngadenge teh tolong neng geus 3 kali neng naon mungang neng lain ieu kakak kopi atuh nyokot engkus diboga cokor bae pamajikan pohara ieu ya Allah, aduh bahasa cokor mah pondok mah kos gitu mah. Ya Allah. Geus aja tuh, salaki na nyokot sorana. Kete kopi beungeus aya tah. Aja naon deui itu. Sugan aya naon ieu nu garing tuh aya tuh di kamar. Coba nyokotin, emang teu boga leungeun. Ih, di pamajikan pohara ieu mah ya. Tah eta kos kitu pan senep teh salaki teh senep. Tuh, nu kuduna masalah kopi tenang. Hayang kopi naon kakak ih kapal api aya kapal meledak aya tawaran ikeur jaritakeun lawang sorga ya Allah ya Rabb pokoknya asal pamajikan maot salaki ridho selesai geus harapan sorga teh 90,9% awewe mah kos kitu bae ya Allah ya Rabb. Dah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maut urang di tengah-tengah kehidupan manusia berarti selesai hirup urang teh di dunia di bumi ternyata horeng urang ngamimitian hirup di alam kubur hirup nu asli bakal ditanya umur urang sabaraha aing mere umur ka sia digunakeun naon salila hirup sia geus siap encan urang jawaban eta sabaraha aing mawa mere harta ka sia dititipkeun ka sia digunakeun naon ku sia salila di dunia harta aing emang nu sia tandana lain urang maot nu dibawa jadi milik batur geus paeh mah milik anak milik ahli waris anu ngerina harta dibagi ku ahli warisna urang mah di jero kubur halaluha hisabun wa haramuha iqabun menernung kadinya inggis di luhur mah perebut harta lain perebut dibagi lah siasa kitu beres selesai tapi horenganan nu boga mah halalna dihisab haramna disiksa renungkeun ku urang ngamimitian hirup di jero kubur masyaallah karim ilmu aing mere ilmu ka sia bake naon emang ilmu sia ilmu aing ku aing sia dititipan ilmu sia bisa maca Safinah bisa maca takrib bisa maca Fathul Muin bisa maca tafsir dipake naon ku sia ilmu aing ayo kampanye para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah aslinya seperti eta segala rupa bakal ditanya naon lu pernah diperbuat ku anjeun lu bakal jang ke akhirat masya Allah perjuangan ke akhirat teh naon urang ke waktu di dunia bakal ditanya naon lu pernah diperjuangkeun ku urang iyalah sebuah renungan ketika almarhumah maut urang kumpul di dia ternyata diundang ku manehanana kula hanya sabab hungkul nyaritakeun tentang ngamimitian hirup di alam barzah nyana nunitah bejakeun
kula geus ngarasakeun di alam barzah. Gusti Allah tinggal nunggu waktu bae guru kula di Banjar sehat minggu kamari babarengan nikahkeun. Minggu ke ieu geus teu aya. Ya Allah, keur hitbah teh ngalamar, balikeun lamaran ka ditu keur dahar sahuap dua huap plek teu aya. Kumaha coba umur mah sehat teu aya keluhan naon. Waktu dicabut bae ku Gusti Allah. Nah, jam sebuah renungan, ulah asa maneh urang sehat, ulah asa maneh urang gagah, ulah asa maneh urang teu kaya, ulah asa maneh urang segala rupa waktu maot bae. Sedengkeun begitu maot karak awal urang mulayan hirup nu asli di dinya. Eueuh nu milu ka jero kubur teh iwal ti amal urang teh ngingintil bae. Ngingintil deureus lamun bagus banyak kaset geus leungit, lamun jore ngingintil bae. Urang ke dikubur saha ieu teh batur maneh. Iya ieu teh boga batur kos ieu ku di dunia. Sok macem-macem. Saha batur maneh. Jasana di Cikupa mah kararasep koy mah jore Ahmad. Iya eta nyedekeun si Mbah. Nyedekeun si Mbah. Oh ieu kula cenah. Anu susuna ojol jeung baso teh. Ditataan ku jana hiji-hiji jadi kula ieu teh amal anjeun. Amal maneh. Jadi kosiah dumogan wae jeung amalna kosiah. Idit ya kaditu moal bisa init timimiti ayeuna sakedeung deui bakal datang malaikat munkar nakir be isuk pageto bakal ditimbang kula deuk milu bae ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kula deuk milu bae. Ya Allah ya Rabbi deuk kumaha tah teu bisa ingkah milu bae jeung urang. Gusti Allah. Tapi lamun amal urang bagus da kaset nya seungit saya ieu teh batur maneh asana kaset amat. Jadi dunia mah paling ge boga batur teh modal Haji Pendi. Jakos kitu nya mah. Akur jeung disolehar ngan eueuh buntutan doang. Tah jakos kitu. Ieu mah kok kaset amat. Oh, ieu teh salat nu 5 waktu, puasa Ramadan, sedekah, tahajud, duha, salat hajat, zikir, baca Quran. Nah, ieu dibentukeun seperti kula-kula teh amal anjeun teh. Alhamdulillahirabbil alamin sakedeung deui ke bakal aya malaikat munkar nakir nanya ulah sieun kula nu bakal ngajawabna tenang be tenang kula nu bakal ngajawabna engke bakal ditimbang amal kula bakal milu ulah sieun ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kula bakal milu pokona tenang we kula selalu milu sampai ka sorga. Ya Allah ya Rabbi senang amat teh nyaritakeun senang kitu teh ngeunaheun. Coba-coba orang nyieun kesenangan. Nah malam ieu jam 2 hudang nyieun batur jang dikubur pan urang ieu kuari ieu saha jelema nu hudang ti peuting tahajud jero kuburanna bakal ngacaang jero kubur teh bakal caang ku hudang ti peuting tahajud. Nah eta kan geus nyaho tah geus nyaho lamun hayang caang di jero kubur berarti ke hudang jam 2 insyaallah cak kiai ge jang nyangan kuburan ieu nyaho sok jauh pagetu aing paeh mandi urang wudu Allahu akbar jang nyangan kuburan dia ini berarti boga keyakinan tah. Tapi lamun kieu mah hudang jam 2 cak kiai ge nyangan kuburan lah isuk bae lah malam ieu mah tunduh keneh cak kieu isuk bae isuk hudang deui diteuleut jam 2 kepe jam 3 ape deukeut ka subuh kan ngeunaheun deukeut ka subuh mah abeh terus ka subuh urang malakah ranan tungtuna mah henteu bae malam ka 3 ingat cak kiai ieu mun hudang ti peuting tahajud nyaangan kuburan cak kiai teh aing mun hudang aju tahajud caang kuburan engke bela jang ora keneh ieu pasna teu boga bagian berarti di jero kuburanna poek di jero kuburanna poek nu hebat bade nu hebat kieu aya seorang waliullah didinya dikubur haju aya jelema tempat bagus dikubur di sisieunana cacaangna kadinya tah cacaangna kadinya milu. Nah balikan deui lamun aya jelema disiksa deui didinya tah haju urang dikubur di deketnya gandengna kadenge
gandeng lah. Nah Haji Pendi kan geus mesen bae ceknya na aing deketkeun ka Jawara apa kadenge genjreng-genjrenganana. Nah nyana geus wasiat ka anakna kubur saya di Jawara anu aya tadi pondok mah Jawara tulok salat sok mabok bae tukang maling teh aing kubur di dinya cekeun atuh malaikat kesenangan akur ieu mah cekeun ya geus tah eta lah para jamaah kaum muslimin tak aya anu wasiat aing mah kubur bae deket Mang Anu aing mah kubur bae deket Kiai Anu aing mah kubur bae tah milih kuburan teh mentak abah almarhum Ki Amin teh hadam abah urang Karawang nyana ibadahna getol inget bae kula ge tah lamun subuh maca la ilaha illallahul malikul hakul eta tah cowong biasa ti jam 4 keneh tanggal subuh geus baca eta kasimpulanna nama maot bae pas 17 Agustus maot kula nanya ka abah bah ieu bakalna dikuburna di mana di ditu di kuburan gede pan henteu dibarengkeun di dieu pan nyana ieu geus nyaho bakal kuburan abah teh di dieu teh ulah di ditu bae di kuburan gede kunaon emang di ditu nu bagus ieu Ki Amin bagus supaya di ditu kacaangan kunyana seperti eta Masya Allah. Nah mantak orang mun bisa bae dikubur deket Kangjeng Nabi di ditu di Madinah kayak dipek-pekan sia ku Arab itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah sebuah renungan baik jeung sebagai lawang-lawang sorga. Nah ieu mah aslina seperti eta masih kene Kangjeng Nabi nyaritakeun lawang-lawang sorga nu sejena ieu mah jang eta betah indung teh lawang sorga bapa lawang sorga wes kurni diangkat jadi wali Allah nak ngurusan indungna sakitu. Nah ieu almarhumah Ibu Haja Mama akrab jeung kula aya naon ka Cilongok ngobrol bahkan manasik nage manasiknya mah henteu rek ka Mekah milu manasik terus aya naon ka ditu jadi kadedelekeun bae kadedelekeun teh eta bae aya naon ka ditu aya naon ka ditu masyaallah begitu ngadenge maot langsung kula di ditu tahlil di mana di Mekah langsung ngirim doa. Nah ayeuna ge urang doakeun ka hiji mudah-mudahan mautna mawan iman Islam, kadua sakabeh dosana dihampura, katilu kuburana mudah-mudahan dilegakeun, kaopat sajabah dilegakeun dicaangkeun, oge dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Di jero kuburna dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah bi barokati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor kedua urang doakeun keluargana Haji Supari putra-putrana sadayana putra-putrina mudah-mudahan aya dina kasabaran aya dina katawakalan aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere kajembaran hirupna walaupun teu aya ibuna mudah-mudahan sakumaha aya bae barokati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir urang kabehan mudah-mudahan dibere resep ibadah dibere kuat iman Islam urang akhir hayat urang kabehan husnul khotimah ketika urang menghembuskeun napas bisa maca 2 kalimat syahadat atau kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sakitu bae punten tina samudaya kalebatan sareng kakiranganana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.